Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji fasal. Arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun dua khutbah. Khamsatun eta aya 5. Hamdulillahi tegasna kahiji muji ka Allah fihi ma dina khutbatain. Wassalatu jeung maca shalawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma dina khutbatain. Wal wasiyatu jeung wasiat bitaqwa kalawan taqwa fihi ma dina khutbatain. Wa qiraatu ayatin jeung maca saayat minal qur'ani tina al-Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina khutbatain. Wad du'a jeung ngadoa lil mu'minina pikeun pirang-pirang mukmin lalaki wal mu'minati jeung pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul khutbataini ari pirang-pirang syaratna khutbah 2. Asyaratun eta aya 10. At-taharatu tegasna kahiji suci anil hadasaini tina 2 hadas. Al-asghari tegasna kahiji Al-asghari tegasna hadas leutik wal akbari jeung hadas gede. Wat taharatu jeung suci anin najasati tina najis fi saubi dina pakaian wal badani jeung awak wal makani jeung tempat. Wasatrul aurati jeung nutupan aurat wal qiyamu jeung nangtung alal qadiri ka jalma anu kaduga wal julusu jeung diuk bainahuma di antarana khutbatain fauqa tuma'ninatis sholati dina saluhureun tuma'ninah salat wal muwalatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu khutbatain wa bainas sholati jeung di antarana salat. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu khutbatain bil arabiyati eta kalawan make bahasa Arab. Wa ayyusmi'a jeung yen meredenge si khatib huma kana khutbatain arba'ina ka 40. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu khutbah kulluha tegasna sakabehna khutbah fi waqti zuhri eta tetep dina waktu zuhur.